Bismillahirrohmanirrohim. Khulasatus sanatil asyiroti. Hari ieu eta ringkesan dina taun anu ka-10 minal hijroti tina hijrah. Fi sanatil asyiroti tetep dina taun anu ka-10 tina hijrah. Arsala ngutus Kanjeng Nabi Ali bin Abi Thalibin ka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ila qabilatin ngutus ka hiji qabilah fil Yamani anu aya di kota Yaman. Wa amara tas marentah Kanjeng Nabi hu ka itu Sayyidina Ali Allah yuqatila kana yen ulah merangan itu Sayyidina Ali hum ka itu qabilah hatta yuqatilu sehingga merangan itu qabilah hu ka itu Sayyidina Ali. Faqatalu tuluy merangan itu qabilah hu ka itu Sayyidina Ali. Wa qatala jeung merangan itu Sayyidina Ali hum ka itu qabilah. Hatta hazama sehingga hancurkeun itu Sayyidina Ali hum ka itu qabilah. Sumadaat tuluy ngajak itu Sayyidina Ali hum ka itu qabilah fa aslamu tuluy asup Islam itu qabilah. Wa fiha jeung tetep dina ieu taun ka-10 arsala ngutus Kanjeng Nabi Mu'ad bin Jabalin ka sahabat Mu'ad bin Jabal ila a'lal Yamani diutus ka pangluhurna dataran kota Yaman. Wa Aba Musa jeung ngutus ka Aba Musa al-Asy'ari ila aspalihi diutus ka dataran handapna kota Yaman. Wa qala jeung ngadawuh Kanjeng Nabi lahuma ka itu Aba Musa sareng Mu'ad bin Jabal yasiro wala tu'asiro kana lapad yasir wala tu'asir. Yasir kudu ngagampangkeun anjeun wala tu'asir jeung ulah ngahesekeun anjeun. Wa piha jeung tetep dina ieu taun ka-10 wa fillati jeung tetep dina anu qoblaha anu tetep samemehna itu lati kasurot loba saha wufudul arabi pirang-pirang utusan urang Arab wa hajja jeung gawe haji Kanjeng Nabi hajatal wada'i kalawan haji wada. Wa khotoba sareng khutbah Kanjeng Nabi khutbatan kalawan khutbah bi Arafata di tanah Arfah. Alama ngawurukan Kanjeng Nabi annasa ka jalma-jalma fiha dina itu khutbah kasiron berina anu loba min usulidini dina masalah pokona agama wa furu'ihi sareng cabangna itu din. Wa fiha jeung tetep dina ieu taun ka-10 tufiya dimawatan saha waladuhu putrana Kanjeng Nabi Ibrahimu tegasna Sayyid Ibrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Tajhizu jaisi usamata. Ari ieu eta taun anu ka-11 lebetna teh persiapan tentara Usamah. Hiji jahaza nyawiskeun saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi dina samteu acan mautna Kanjeng Nabi. Jaisan nyawiskeun atawa nyiapkeun ka bala tentara bikiya dati Usamata bin Zaidin kalawan pimpinan Usamah bin Zaid. Wa amarat teras marentah Kanjeng Nabi hu ka itu Usamah ayyasiro kana yen berangkat atawa leumpang itu Usamah ila Ubna menuju ka tanah Ubna hayasu kutila sakira-kira dibunuh saha waliduhu ramana itu Usamah. Jadi ramana Usamah kapungkur terbunuhna di tanah Ubna. 2. Wakana sareng bukti fil jaisi dina bala tentara saha kibarul sahabati tokoh-tokohna sahabat minal muhajirina ti sahabat muhajirin wal ansori jeung sahabat ansor ka Abi Bakrin sapertikeun Abu Bakar wa Umar sareng Sayyidina Umar wa Abi Ubaidah jeung Abi Ubaidah wa Sa'din sareng Sa'ad. 3. Fa'tarodo tuluy ngabalieur atawa nolak saha jamaatun golongan ala riyasati Usamata kana jadi pimpinanana Usamah
kibar sahabati anu minpin ka tokoh-tokoh sahabat. Wa huwa bari ari itu Usama teh eta syabun hiji pemuda lam yatajawaz anu can ngaliwat itu syab as-sabi'ata asyarata kana 17 min umrihi tina umurna itu syab atau Usama. Jadi sahabat-sahabat jamaah nolak karena diangkat pimpinanna Usama. Pedah alasanna teh sabab Usama mah umurna ngora keneh gitu. Sangkaan sahabat teh. Opat falama alima samangka samang-samang sauninga saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika kana itu kejadian godiba tah ambek Kanjeng Rasul godban syadidan kalawan ambek anu kacida. Wa qala sareng ngadawuh Kanjeng Rasul lahum ka itu jamaah istausu kana lapat istausu kudu ngawasiatkeun maraneh kabeh bihi ka itu Usama khairon kana kaalusan fa innahu maka sanyana itu Usama eta min hiyarikum tina pilihan aranjeun kabeh. 5 walam yatima jeung henteu nyampurnakeun lihadal jaisi ka ieu bala tentara naon asaparu lumaku fi ahdi rasuli di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anal marido karena saanyana teu damang badaa eta datang atawa tembong itu marid hu ka Kanjeng Nabi hatta faraqo sehingga misahan hatta faraqo dunya sehingga misahan dunya maut wan taqala jeung narima pindah Kanjeng Nabi ila daril baqiyati ka daerah anu langgeng.